Ya tinggal siap perang jeung nafsuna doang. Tahajud tengah penting. Allah terus beki bersinar. Selama 40 peting urang tahajud bae. Selama 40 peting urang tahajud bae. Eta engke sinar kolbu naik ka beungeut. Cahayaan beungeut. Mantap kanyahoan 40 peting teu leupas tahajud bari ikhlas. Kadele sinarna wehey nyana hideung wa taqdilana bi ajami ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Kanjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain cara urang atuh cara urang mangarana teu mukhalafah lil hawadis. Pan Allah mah mukhalafah lil hawadis. Ketika urang nyaritakeun la ilaha illallah, ketika orang ucapkan la ilaha illallah, opat kudu diyakinkan. Hiji, la ilaha illallah. Oh, pangeran kecuali Allah. Berarti Allah aya. Dua, la ilaha illallah. Allah teh hiji. Sanggeusna aya yakinkan Allah hiji. Oh, dua, oh, tilu. La ilaha illallah. Nomor katilu, la ilaha illallah. Yakinkan Allah teh teu aya nu nyarupaan. Nomor kaopat yakinkan la ilaha illallah. Salian Allah menang Allah gitu aja. La ilaha illallah teh sambarang. Wow, ieu mun rekat teh nyawa maknana. Illallah. Cauna koneng gede. Illallah. Cauna rada letik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tolong tamat rekat bloon. Tamu kos Haji Pendi, Kipu Doli, ngariung dah kos gitu teh. Sebareres. Aya tak lai-lai teh jadi mantep kan urang. Nah, Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah, mukhalafah lil hawadis. Carana kumaha? Ketika babarengan Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikanana lewat Gunung Tursina. Gusti Allah ningalikeun seuneu di luhur Gunung Tursina ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Cukup sakitu ge berarti kan eta teh ngagerokeun. Nu mantak teh Kangjeng Nabi Musa qala li ahlihi umkusu makana aku cicing di dieu. Inni anaskun nara. Kaula neuleuseun. Pangdeuleu Kangjeng Nabi Musa seuneu ku mata ieu kadeleuna seuneu, ku di dieu kadeleuna cahaya, ku sir kadenge ieu teh Gusti Allah. Eta panggero Gusti Allah. Langsung cicing pamajikanana. Nyanggakeun, mangga kakak. Ai digerokeun mah ku Gusti Allah. Kula deuk di dieu geus nungguan. Wajan teh kumaha ge? Kula nu Allah, bumi nu Allah, panita Allah, rela kula mah. Asana tiis ke geura teh tah. Buka pemajikan kos gitu ginahin biasa. Ya Allah, coba pemajikan dewek, pemajikan sia tengah peti yo, coba yo. Masya Allah, pemajikan Kangjeng Nabi mah pemajikan Rasul mah gitu. Siti Hajar jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam instruksikeun ku Gusti Allah tidak ke Mekah, gede beuteung. Nu aya di jero beuteungna Kangjeng Nabi Ismail datang ke Mekah. Langsung nyieun tina tangkal korma tek supaya ulah kapanasan, ulah kahujanan beres cek Gusti Allah Ibrahim pulang deui ka Syria ka ditu. Tinggalkeun pamajikan anjeun, tinggalkeun neng kakak titah balik deui ka ditu ka Syria. Bener titah ku Gusti mohon lamun ieu titah ku Gusti bumi nu Gusti, kakak nu Gusti, kula nu Gusti, tadina ge eueuh diayakeun ku Gusti ulah ulah naon gitu ngaranna. Wah, ulah bingung, ulah cangcaya. Laksanakeun perintah Gusti. Kula ge di dieu ngalaksanakeun perintah Gusti. Nyangakeun, mangga urang sarua tawakal ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim kan ngeunaan hatena. Berangkat ka Syam. Pamajikanna Siti Hajar ditinggalkeun gede beuteung. Teu mikiran kumaha ngalahir, saha bidana, saha dukuna teu. Allah kurang lamun ga pamajikan gitu asana geus moal kuru awak. Moal ieu mah ngalang layung, sugih ku sugih na ngalang layung biasa. Mikiran pamajikan. Kakak jaga mana? Ngariung. Kalah tuh pandi pagawean kakak. Siapa?
kudu pagawean kakak ieu beuteung nang saha ulah ditinggalkeun gulang ke kumaha lamun mules tengah peuting eueuh deui panyalindungan iwal ti kakak ulah ka mana kala gula mah teu ridho jasa taedapan eungap urang nek ngariung bae teu meunang eungap jasa eta kan teu ngeunah coba lamun kieu mah nek ka mana kak itu tetangga yang nukamotan tahlil kak kali itu ada ge jadi seorang lah tuh seorang jaya Allah mantep ngena zana kana hate mantep biasa kumaha lamun neng karasa beuteung tenang bae kalah geus pokona nek kumaha ge gaya Allah ieu ke pertolongan Allah datang deuh amis asana urang ngariung ngeunaheun ngarokok ngobrol tenang we bandi ditu ngomong doang Kanjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain hei Musa ka dieu make tanda set berarti panggerok naik bener urang ge sarua sehari-hari digerokeun ku Gusti Allah ieu lamun ngarti mah lamun paham mah urang datang ka dieu teh aya nu ngagerokeun Gusti Allah di ieu teh ngagerokeun Gusti Allah Junaid ngaji Ned ngan lain kitu Gusti Allah ngagerokeunana mandi set di jero hate ngaji eta nang saha Noel ja itu digerokeun mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang boro-boro urang Merak boro-boro urang Bandung ieu panu ngaji Bandung Tasik Ciamis Panararaya nek naraon meureun ka dieu aduh malam kamari anu bebeja ti Cilacap ambo jauh amat sukula-sukula ngarti tah henteu sia bahasana naon lah jangan ngerti gua mah ngaji bae ka dieu jian naonan nang saha toel ku Gusti Allah nu katoel digerokeun ku Gusti Allah datang nu teu katoel sadeupa ti imah indit kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar motor kaluarkeun eta naon eta atuh teu ditoel ku Gusti Allah teu disalahkeun tenan teh encan aya panggupai Gusti Allah bae ieu menang Allah lain kudu digerokeun hei ka dieu cara di SD disebutan hiji-hiji pendek udur teu hadir pudoli hadir itu mah ngaranna disebutan hiji-hiji teu kitu Gusti Allah mah rahasia Allah digerokeun ku Gusti Allah datang ternyata horenganan deuk dihujanan kuat ente sia eta mah kaditu mangke lamun ngaji hakikat ieu mah keur carita bayangan Kangjeng Nabi Musa digerokeun melalui seuneu Kangjeng Nabi urang digerokeun ka gunung Muhammad mun dijabarkeun ka dieu ka luhur gunung di dieu maneh nu bakal dibere wahyu ku aing cang Allah ka dieu ngan cicing heula di dieu meunang saha eta kitu ngagerokeun Gusti Allah melalui tanda-tanda hanya jelema anu digerokeun ku Gusti Allah nu ngarti ya nu mantak ahli-ahli thariqah di mana geus lempeng aya panggupai ti Gusti Allah pirasat ngaranna ke rasul mukjizat nabi mukjizat wali karamah kiai melalui maunah aya panggupai kaditu ulah nu eta mangan hese dicaritakeunana sebab teu mah rahasia nu paling jero. Jadi digerokeun ku Gusti Allah, teu lain teh digerokeun jeung moal bisa gerokeun. Ka dieu Musa. Mun dijabarkeun padahal mah lain kitu. Beres cenah tak ini anastu nar. Kaula neuleusana di luhur gunung berangkat. Koreng deuk muka lama jeung Gusti Allah dibere wahyu. Sarua urang ge. Lamun dak aya jelema. Aya jelema dijadikan kiai digupai ku Gusti Allah ceng mondok eta nang saha nang Allah gagah sugih aya teh digupai ku Gusti Allah teu betahkeun ieu mah nya susah jasa aju bapana ge sia betah terus atuh itu betah sabodo sia geus kos itu ngomongna geus dipiceun tapi nya betah bae masyaallah aju ngaji eta teh nang saha nang ngagupai Gusti Allah ceng
pondoknya melalui proses payah zurokai patamalun didelekeun kumaha pagawean si hayo terus tahun 2 tahun 10 tahun 15 tahun bisa nyana mil junubia sorok alpia jual maklum nantek wabe patul muin dan zak balik ceng balik kawin ceng kawin nang Gusti Allah teh henteu ka harti bae ku urang ceng bagan ngaji budak ceng kagak ceng pilkada ceng ilu ceng hancur sia ceng nah eta nafsu terus urang diaping aya di diaping ku Gusti Allah mah salamet terus makin kaditung ibadah hudang beuting ceng nang Allah hudang tahajud ceng sareng jeung kitu ilmu geus aya di sia nganyaho geus aya di sia tinggal siap perang jeung nafsuna doang tahajud tengah beuting Allah terus beki bersinar selama 40 peuting urang tahajud bae selama 40 peuting urang tahajud bae eta engke sinar kolbu naek ka beungeut cahayaan beungeut mantap kanyahoan 40 peuting teu leupas tahajud bari ikhlas kadeule sinarna wehey nyana hideung cicing dinu poek mal kadeule ge tapi sinaran beda sinaran masyaallah nah ila Kangjeng Nabi Musa panjang orang menyaritakeun kos gitu seluruh rasul digerokeun ku Gusti Allah melalui tanda-tanda sabab ngaranna termasuk Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi urang wali-wali Allah kunaon sih datang seret hayang ka anu teh nang ngagerokeun Allah ka anu serangan sia oh kapanggih sesuatu anu batur teh nyahoeun udang sih udang eta setelah proses mungkin 10 tahun 5 7 10 ngangkat wudu mandi wudu lanjut oh dik dibere anu teh eta teras ya Allah nah ieu mah Kangjeng Nabi Musa beserta kaumna dek ngalestarikeun janji ti Gusti Allah nyalametkeun Bani Israil dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa tidinya Kangjeng Nabi Musa kita ngabejaan ka kaumna kaum Bani Israil gerak kaditu ke Mesir kuari mah tuh Mesir teh gerak urus raja jeung patihna geus teu aya balad-balad tentarana geus teu aya kaum-kaumna anu marilu jeung raja Firaun geus kuari gerak persiapkeun jang raja gerak persiapkeun jang patih gerak persiapkeun jang ngeusian keraton Mesir. Ya Allah numantak Gusti Allah wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun wallahu a'lamu bimaradi wa awrasna kami doa agung geus ngawariskeun Musa ka kenal kaum maka kaum alladzina kanu yustad'afun nyata jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun abid baheula teh ku raja Firaun yakni wa hum Banu Israil orang-orang Bani Israil cak Gusti Allah aurasna kami ngawariskeun Musa kakeun ka Bani Israil masyariqal ardi wa magharibaha wetan bumi kulon bumi timur jeung barat allati barakna fiha nuku kami dibarokahkeun pinuh ku kabarakahan bil ma'i wasyajar cai sing kolocor bangawan nil anu luar biasa caina
herang pohara laukna katingali semua amis caina wasyajar itu kene tatangkalan tangkal zaitun tangkal korma tangkal kacang berbagai tatangkalan pinuh ku keberkahan masyariqal ardi wa magharibaha Mesir wa hiya Syam berikut Syam Syria Damaskus tuh gerak tah jang maneh tuh cek Kangjeng Nabi Musa kaum kuari mah geus dipersilakeun ku Gusti Allah dina kakawasaan Firaun baheula kuari ku urang digantian Mesir geus puguh Yordan geus puguh Kuwait rekod kabelah dituna terus Syria Syam masyariqal ardi wa magharibaha kabeh dipersilahkan sok urus ya Allah ya Rabbi diurus sangeunah-ngeunahna jeung saindah-indahna diurus ku Bani Israil anu tatarina urang Bani Israil teh hirup anu diperbudak kuari kakarak menangkak kalaluasan pertanian dibebaskan perdagangan dibebaskan berikut segala rupa dibebaskan pengurusan anak dinginah pinuh ku kebarokan geus puguh cai curcor kitu keneh tangkal kayu usaha perdagangan indah anu luar biasa ialah pamere ti Gusti Allah ti penghinaan datang ka kemuliaan ia melalui proses penindasan ti Raja Firaun mandak ketika orang ditindas tunggu tanggal main engke ge aya mandak Bunawas mah beda lamun naik sepeda turun jadi Bunawas jadi bakal nanjak namun yang nama nanjak seserian Bunawas nanjak seseri bakal turun gitu Bunawas orang malah yang namun gerturun huhahaha itu nyaho hareng nanjak mun keur boga duit beuh awak sehat duit loba kendaraan aya pemajikan sehat ayo orang ke Bali ayo ka ditu ayo eta ngaranna keur turun hahaha sakedeung deui deleukeun sia mobil tabrakan duit aya nu maling pemajikan gering ayo sia nyanana darah tinggi atuh nanya duadak ana indal munkasirah cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur hatena sedih urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing ade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah jelema di pondok mun kasirah duit saya pakaian saya anggal ge beuh hiji kud limaan geus kitu bae di pondok mah geus nya sorangan masak sorangan dan lain-lain sebagainya sorangan serba sorangan mun kasirah lain teu bisaeun nya gaul jeung batur lain teu bisaeun nya ulin fasilitas ala kadar motor bae mah jaya di imahna bergaul jeung babaturan aya tapi nya mengasingkan diri keur mun kasirah ka Allah keur dibarengan ku Gusti Allah tunggu ceng sakedeung deui sia ayo ana indal mun kasirah mantak dihina keur di pondokna mah kos lain jelema pajari riwa lamun balik mah eta si budak saha si Junet emang jelema teh naon emang kunaon gitu ih teu kos gitu amatnya kabeh ngahina masyarakat ngahina pemuda ngahina komo awewe malah mun ditanya sadaya eta naon gitu atuh geus luar biasa jore artina jore sikapna make samping make baju make calana make naon kopea lah kos kare itu jauh jeung stan-stan nu ayeuna jauh jeung mode-mode nu ayeuna geus teu perlu mode nya mah kuduna ge hirupna tuh di pedalaman Sumatera
tapi tenang we dina kurang nomor kalem mun kasih rohatna. Tapi begitu balik ka imah, masya Allah. Woi budak, ayo adzan saya tak si Junaid. Ngeunaan sorananya. Asa-asa di Madinah emang ada yang adzan bos itu. Woi Junaid atuh. Allahu akbar Allahu akbar. Cak awewe teh, wih aing ge daek dikawin ku nyana tah. Masyaallah. Kakarak azan. Ya Allah, ya Rabbi. Pas. Ngariung. Nyana jadi protokol. Bey, mantap jasa. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah acara ini akan kita mulai. Diawali dengan Fatihah. Kita sama-sama baca Fatihah. Setelah itu maka kita dengarkan bersama qori kita. Oh, qorina. Med can datang. Ya kudu kumaha ieu? Siapa ya tuh? Ya, pantang mundur saja. Junaid hebat jasa ya. Engkaning bau cewek-cewek loba jasa kan dedi. Ngaran ge pemuda tuh. Nyana. Mohon maaf karena qori terlambat. Mungkin macet, jadi saya untuk mengganjal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada lain dari si Junaid jadi kieu. Bataan si Junaid. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Awewe ribut. Ngomong aing teh mah, ngomong aing ribut. Tuh si Junaid tadi nama di Ciduan. Barang balik wahara. Ya Allah. Beres ya ngaji Quran. Mau balik teu datang di mana. Ned, mau balik teh datang. Ayo, manya bubar. Kumaha sia? Jatuh siap bae. Ya Allah, ya Rabb. Wow, pidato sedek-dek Junaid. Beres ceramah diakhiri ku mamaca. Ned, acara ieu jadi jam 7 bulan masuk mamaca, sia kumaha atuh siap. Beuh, teu sapira mamaca. Ayo bae, segala rupa gaina siap. Sia bisa atuh eta lagam. Ya, tuh kumaha engke bae. Aing mah leumus tamena mah mustame teu nyawana naon atuh malah nyalahkeun. Kecuali mustame palinter. Ayo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sih paling mama aja tamah. Bisaan ya. Taya Junaid bu nu tatarina badihina kos kitu piwalieun mah serba bisa. Ya Allah. Isukna si Junaid kita maca rawi. Ya, riipis rawi. Pondok sapopoe maca rawi mah. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. SMP lain SMA lain sore sanawiyah. Wah. Aduh, sial tuh si Junaid. Nah, emang gitu digerokeun gugus sama mandok ceng. Mandok ngaji ceng, ngaji. Nu mantak kaheureyan kaulinan di pondok jadi ilmu kabeh. Lalagaan kokorian segala di pondok jadi ilmu. Emang kos kitu di pondok mah. Mun nyarita Gus Dur mondokna emang bener jah henteu. Henteu Gus Dur mah maling lauk bae guru beak lauk lakunya. Masyaallah, barang ujuprak cak guruna saya nu ngalaan lauk, barang di deuleu santri.
waktu kabur tinggal Gus Dur menghadap tadinya. Oh, kirain siapa? Besok kan mau ada tamu. Ini saya udah bawa duluan ceknya ke guru. Besok mau ada tamu, jadi besok udah nggak usah susah-susah lagi ceknya. Padahal masa daek ngomongnya na bae. Cek guru nanya nyok ayat tamunya. Ya itu Gus kalau gitu bagi dua. Iya nggak apa-apa bagi dua. Buat anak-anak aja ceknya. Punya anak. Gus Dur emang bener atuh lalagaan kan, tapi jadi masya Allah lemun urang nyompralkeun meureun wali emang kos kitu. Gitulah budak-budak santri nangagupai Allah. Sok akurkeun gerajeng sakola dia nyen deui naon kudu serba duit bae. Santri mah teu aya ceng ieu maot teh anu ngurusan kula mahnya anu mandian set heuh ceng jalain kitu mandian kaluaran anyar beres oleh emang aya ngaji hujan kieu masya Allah. Nah ialah kuai kaum Bani Israel mimpin negara Mesir ti Mesir tepikeun ka Syam. Ya Allah allati barakna fi pinuku kabarakan sumur mahmur lah jinawi. Allah karim. Oh harap cek urang Bandung teh masa kumaha kuda keluar ti gedogan nyana sadaek-daek lompat sakahayang orang Bani Israel tentrem anu luar biasa. Nu mantap cek Gusti Allah wa tammat kalimat rabbikal husna ala bani Israil wa tammat kesampurna kalimat rabbi kalimah-kalimah pangeran anjeun iane perjanjian pangeran anjeun al husna nu bagus ala Bani Israil terhadap kaum Bani Israil kunaon eta kuari jadi hebat bima sabaru ku pagawean-pagaweannya anu salalabar tahan uji ditindas sakitu poharana penindasan ti Firaun tetep bae nyana la ilaha illallah Musa Rasulullah tindas ke Firaun. Budak lahir lelaki bodoh tetap dihadapi dengan besar hati. Masya Allah. Anak awal diantapkan, biarkan. Ini diurus kaje. Nyana tidak digawe sadaek-daek bari tanpa digaji. Oh masalah. Dagang kudu lapor bagi dua jeung kerajaan siap. Tani kitu kene. Oh masalah. Setelah penindasan dihadapi dengan sabar nyana diangkat ku Gusti Allah nu mantap bima sabaru ku pagawean manehanana tingkah anu salalabar tahan uji perjanjian Gusti Allah direalisasikan ku Gusti Allah setelah nyana menghadapi dengan penuh kesabaran. Dina ayat surat Qisas dijelaskan surat Qisas wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa yaj'aluhum a'immatan wa yaj'aluhumul warithin. Engke di surat Qisas bakal papanjangan nama tentang cerita-cerita Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ia makan ngan sekadar ngababerah ka Kangjeng Nabi hungkul. Kangjeng Nabi teh dihina ku kaumna, Kangjeng Nabi teh dihina ku pembesar-pembesar, Kangjeng Nabi teh dicaci maki ku pembesar-pembesar Mekah. Dibere contoh Kangjeng Nabi ku Gusti Allah, ulah prihatin, ulah sedih Muhammad, lain anjeun bae dek negakeun agama dakwah fisabilillah. Deuleu kaum-kaum nu baheula, deuleu rasul-rasul nu baheula, can sakumaha anjeun mah Muhammad. Sok urang dongengkeun yeuh Musa didongengkeun ku Gusti Allah. Ternyata tenang Kangjeng Nabi. Hanya ngabeberah teh Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi sujud
Kemudian cek Abu Jahal saha anu bisa tuh nendenkeun handalan tuh ka pundakna teudeun. Masya Allah ditenden kadinya ku salah seorang pemuda blak Kanjeng Nabi keur sujud teu bisa udah. Jeroan onta diasupkeun kana karung mata tukang karung teu beres eta tah. Tendenkeun ka dieu. Kanjeng Nabi kan teu bisa. Teu bisa udang tetep bae Kanjeng Nabi maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Abu Jahal, Abu Sufyan beserta rekan-rekan seserian yang serikeun. Terus anu ngabejaan ka situ Fatimah ulah cicingin. Emang tuh deuleu bapak maneh di masjid teu bisa udang. Kunaon emang? Tuh deuleu kodinya bener bae. Cat dialaan ku Siti Fatimah dicabut karang. Rabbi firli warhamni wa'fu. Coba Siti Fatimah nyarekanan ka ditu. Seserian kabeh sapira Fatimah tuh. Coba urang macan sakumaha kakarak dek magahan ngaji nu daratang mah ulah waka marah. Kakarak urang dakwah kucak kecek haji jelema baralik ulah waka dakwah. Deuleu ta Kanjeng Nabi. Urang macan pernah diciduhan kakarak diomongkeun deang. Diomong-omongkeun lah diomongkeun ieu teh kena kulit. Kena hate doang. Can sabaraha Kanjeng Nabi coba. Masya Allah. Geus beres jadi dia balik diciduhan deui. Muhammad. Masya Allah. Ketika Kanjeng Nabi berangkat ka salah seorang jelema anu buang ka wareh. Kanjeng Nabi naik himar, kocek-kocek maksudnya dek dakwah ka Imam Abu Sufyan. Begitu datang ke hadapan Imam Abu Sufyan, kumaha emang Kanjeng Nabi dihormat lain. Turun Muhammad, cangcang ka himar. Cangcang. Aju kumaha? Cek Abu Sufyan teh ambe maneh jeung ambe himar bauan maneh Muhammad. Coba eta kan bahasa lain laga. Kanjeng Nabi biasa bae. Sekedar ngajak ke Allah. Urang can sakumaha urang mah tuh. Kakarak ngariung tadi bare berkat bagi ku ceurik. Ya. Os kitu mah can jadi kiai apa kos. Tuh lamun diondang dianterkeun teu hujan gede berkat eueuh nu ngongkosan eueuh kakarak eta kiai mukos kitu. Ieu mah masukana di agung-agung. Ya peda leutik doang meureun kitu pod. Tamat kalimatu rabbikal husna. Ila surat kisah kapan dijelaskan wa nuridu kaulan wa agung ngarepkeun namunna kana yang merenugraha alal ladzina studifu ka jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun labid dijadikeun budak pilar dia ne kaum Bani Israil wa yaj'alahum a'immah nuku kaula bakal dijadikan imam-imam engke pemimpin-pemimpin wa yaj'alahumul warithin bakal dijadikan ahli-ahli waris Fir'aun ieu wa awrathnal qaumal ladzina kanu masyaallah wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuh wallahi bimaradi wa dammarna kaulan wa agung arusak maka kana bangunan-bangunan wa yasna'u fir'aun dijieun ku raja Fir'aun wa qaumuh wa ma kanu yarisun jeung berbagai bangunan-bangunan anu dibangun diluhurkeun ku raja Firaun dirusak ku Gusti Allah dihancurkeun heula diberesan raja Firaun hanyut beserta bala tentarana jeung kaum-kaum anu ternamana kerajaan-kerajaanana dihancurkeun ku Gusti Allah melalui angin jeung gempa bangunan-bangunan sekitarna da ngebangun Firaun beak kabeh
wa damarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaum meunang bangun Raja Firaun istana gedung aula hancur kabeh ulah aya tersisa supaya ngeunaheun kaum Bani Israil mimpin negara Mesir sesuai jeung aturan-aturan syariat anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihis salam biak kabeh masyaallah kuari makaom Kangjeng Nabi Musa ya Bani Israil teh cicing di negara Mesir berikup wilayah nakah ditu datang ke Syria Syam anu geus satu suara ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal aya sautak saeutik jelema anu encan kasiram atawa henteu narima kana siraman dakwah Kangjeng Nabi Musa anu masih kene aya hiji dua anu nyembah ka tapekong nyembah ka arca nyembah ka patung encan ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala eta mah ayana di pedalaman ayana di pakampungan anu jauh ti paramean adapun negara Mesir kota negara Syria Syam kota kabeh satu suara la ilaha illallah Musa Rasulullah mantap jasa gitulah keberhasilan dakwah Kangjeng Nabi Musa alaihis salam Yordania Mesir Israel Palestina Syria Syam kabeh ngimpet ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam hiji we pangeran Allah ya Allah ya Rabb eta hayang datang kadinya teh horeng prosesna pohara jasa penyiksaan tarung-tarung lain lalagaan Kangjeng Nabi urang sukses mimpin negara agama kapan perang sabaraha kali Kangjeng Nabi urang mimiti penghinaan cacian jeung makian ludah mah geus teu kahitung tapi terus bae dihadapi dengan besar hati jeung pinuh ku kasabaran sukses urang kakarak mah asuman ka lembur balik magaan ngaji hiji dua bae haju bae lah budak magaan ngaji aing mah santingan 3 nu hiji lehoan bae nu hiji gagaro bae budug nu hiji hitut bae salah sahijieun aing mah aing ngariung ngajak nu mana bingung nu hitut bae nyaho sorangan kumamun main seretan nu gagaro bae panatu ngaranna ge gagaro kupil teh daun teh aduh aing mah lah bingung endan dak geus baralik geus ya baralik geus ngajina di nu sajan nu deukeut ditu Ustaz ke mana? Ngojek, ngojek. Tuh kakarak sakit tuh ge. Mata kudu tahan uji. Aya jelema datang ka imah magaan ngaji aya 10 20. Angel amat ieu ka kajian imah, angel amat ka kalau beli mobil. Nagara geus sakieu majuna, mobil geus ganti deui. Lampu mobil geus menyon, geus nongtot. Macem-macem aya aing angel ka. Lah ondok lain jadikeun yayasan ya geus lain ka Allah kajeun ngomong Allah-Allahan ge lain henteu cenah ieu mah ngan saukur sistem deung lah bela diri lain ka Allah deuk Allah mah lain kitu malah administrasi ieu mah cenah ngan sakadar dirapi-rapi doang ngayu sia ge di akhirat ge kumaha ieu ge pasanten salak ge ka Allah ke henteu deui kumaha eta lah cenah kieu ulah loba omong atuh teh keur ngomong bae mah lain berarti salah yayasan teh tekad hatena duniawi kumaha cenah mun dek nyen yayasan tapi moal kada dunia atuh bagus kan aya teh eueuh cenah eueuh isnu tuh aya bae ji dua mah bukan kitu batu jebah heula mah yayasan Al Husna di Tangerang barisan ngaji hebat Al-Husna Tangerang beuh pohara jasa kaluaran di Al-Husna Tangerang bisa maca kitab sebab nu diajarkeunana hamil jurumiyah sorof duh urang keur leutik keneh
hebat. Coba Yayasan Kuari. Yayasan Kuari mah tanya ke orangnya, ajak ngomong. I love you say. Berbahasa lagi berat geus make bahasa jurig ya. Ya Allah, ya Rabbi, ganti bahasa. Ente jore ngan lolobana mayoritas dunia. Ujung-ujungna kos gitu. Jurusan wali Allah. Pesantren salap jurusan wali. Kan ngajurus doang ya, di mana tetep ngajurus doang. Tetep bae tengah jalan memarengkol sing tarungsep. Saki ge dijuruskeun hese datang. Komo itu nun teu ngajurus. Tah ieu keur carita tetep bae moal leungit. Jelema digupaina ge ku Allah. Kade ceng, mondok ceng. Amalkeun ceng. Udang ceng tiba-tiba wiridan ceng cek Allah cok diangkat weng sia jadi solihin diangkat jadi wali mana cenah ki wali na mana hayang nyaho mana moal loba omong moal kamari nikahkeun di ditu aya tah jadi ieu janji Allah ayat anu tadi asa rabbukum jeung ayat engke dina surah Qisas wa nuri annamunna kuari geus terbukti kaum Bani Israel nyicingan di Mesir kuari mimpin Mesir tinggal ngalalakon deui tentang kaum-kaum Bani Israel anu teu tahan uji di antara kaum Bani Israel teh oranganan sangkilang dikekele ku Kangjeng Nabi Musa dibere tauhid ka Allah terus bae teureun-eureun oranganan kersaning Gusti aya sebagian kaum anu kaluar ti agama Islam masyaallah sakitu geus geunah mana coba wajawazna bi bani Israil al-bahr wallahu alam bisawab.